Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan mun dibukakan hijab jelema bakal marentah maot. Yuk orang simak bareng-bareng. Neng ieu teh geulis amat sih. Kula dipersiapkeun jang kakak. Aduh. Yalah di jero impian geus teu kuat jasa. Langsung ngarawe. Mundurnya na. Sit. Dirawe le mundur. Pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya. Nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli. Hudangnya na. Begitu hudang Masya Allah sengit na aya kene. Sengit na aya kene kadeureuleukeun kene langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh loba nu demo Gusti mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae teu kuat jasa ta ieu keur carita saur itu puasa Ramadan lain lalagaan Masya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala wasatih kabagi tilu ayat saumul awam tadi Tedahar, teginum, tejima. Oh, buka nama Masya Allah. Pohara. Mantap cekang jeng Nabi man pariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasada ala niron. Jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka. Pan mantep. Okos urang nu mantak bunga naon sisi eta nu mantak bunga. Cakangjing Nabi teh kapan saha jelema nu bunga kadatangan Ramadan geus pokona mah haram ka neraka aing ge bunga kunaon sok dipangbalikeun baju ku mak teu jadi aing ge bunga kunaon ai saur sok sagala aya teu jadi aing ge bunga kunaon bonteng suri selalu mendampingiku aduh lamun bukanya kopinya teu jadi lain eta bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah nu mun urang asup di bulan eta sorga geus ya Allah lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan kemudian urang puasa di bulan Ramadan hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah cek Sidina Umar urang robah ka dieu robah urang doa urang lempang urang doa lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare sare hees ngadoakeun hees cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti hampurakeun ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat ieu jelema nu keur wudu atau keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho kula ge teu diinum ku nyana cai lalaunan kakemuna ge lantaran menghargai Tuhan ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai begitu badahanana ka masjid lempang-lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teu panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti lawang masjid encan datang ka jero lawang geus kajerit nu mantak sih ada ka lawang masjid urang guru kikieu
Nuhun lawang. Nuhun. Cak nu teu nyahoeun teh waduh budak. Ngaji ka Cilowok jadi kieu teh budak. Sebentar kurang Iran. Urang Iran Syiah lawang mesti tadi kieu-kieu sabenerna mah salah teh teu beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husein setiap jelema nu negara ka Sayyidina Husein lawangna bae kan ngomong negara ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekeun haju sujud di lawang iyalah salahna urang Iran. Urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ngajero mang mentakeun hampura atuh deuk nanaon di samping eta lain sakadar sakitu kumaha cak lawang teh Gusti di sampingnya na dibere widadari nu biasa pangberekeun widadari nu luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mentak cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu barang di deuleu karak cicing lawang mentak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga istana cai ngocol makanan minuman dan lain sebagainya teu kebal nyana keur cicing di sisi kali aya awewe Masya Allah gelis jasa hese nyaritakeun apa gelis eueuh kutilan eueuh cedaan pan awewe urang mah sanajan gelis ge coba ge pitak ge aya bae nyana kan baca langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah di jurang mimpi itu ge sarua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul la ilaha illallah muhammadur rasulullah cak nyana kok maca la ilaha illallah kula ge sarua hamba Allah percaya ka Kangjeng Nabi percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad neng ieu teh gelis amat sih kula dipersiapkeun jang kakak aduh yalah di jero impian geus teu kuat jasa langsung ngarawe mundur nya sit dirawe le mundur pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli hudangnya nah. Begitu hudang Masya Allah sengit na aya kene kadeureureukeun kene langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh loba nu demo Gusti mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae teu kuat tak ikir carita tahun itu puasa Ramadan lain lalagaan Masya Allah puasa tedahar tenginum gampang lantaran kagampangan anak budak letik umur 7 tahun aya nu kuatin budak letik umur 8 tahun loba nu kuatin budak letik umur 10 tahun loba nu kuatin lamun budak letik umur 12 tahun bae kuat 10 tahun bae kuat 7 tahun bae kuat atuh kumaha urang lu gede kuat apa budak puasa orok-orok ke kuat yang heuy bae budak datang ka magrib urang sarua yang heuy datang ka magrib naon bedana jeung budak puasa orok puasa nomor kedua mah muasaan mata ajak puasa mata di samping teu dahar teu nginum teu jima mata urang ajakan puasa ulah dula deuleu kanu dilarang ku Allah ceuli urang ajak puasa ceuli ulah ngadegekeun nu dilarang ku Allah irung nangis kieu jangan buana lauk asin
hayang geura magrib bae sabir lauk asin tapi lain deui mah gabus sieum asana jelema mah diteureui nah ulah iru urang teh ulah masyaallah ajakan puasa mata urang ajakan puasa celi urang ajakan puasa sungut urang ulah datang ka gibah ulah datang ka namimah ulah datang ka kizib jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa suku urang ajakan puasa tah nu hese di samping teu dahar teu nginum teu jima ieu lah ngajakan puasa anggahota urang mata urang geus make maca Quran urang di bulan Ramadan mah celi urang ngadengekeun bacaan Al-Qur'an daripada hese hees mending daripada orang mun bentak orang bakal ngalayang bae mun bentak orang neuleut TV bae mun bentak orang teh bakalna kitu ngobrol mending hees kunci lawang trek geus hudang-hudang ke pas adzan maghrib karek aman inget ka uwa bae didoyong wajib noh kita kitunya nama teh sare hudang zuhur sare deui hudang asar sare deui hudang magrib ke isuk kitu deui cek pamajikan aing masa tahun geus poso kos gitu kuat cek bener puasa si kos kitu ngaringkup besok mah gateum daripada maksiat teh kos kitu puasa teh ieu hese ge muasaan ieu tah disebut puasana saumul khawas mata ajak puasa ku urang celi ajak puasa irung ajak puasa lamun puasa model kos kaya kieu model kos dedahar teu nginum teu jima ieu kabeh diajak puasa mata celi tah ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Qur'an diturunkeun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar. Iyalah anu dibadam-badambakeun ku jelema Lailatul Qadar di bulan Ramadan ayana di bulan Ramadan. Ulah sok ngomong sambarangan, budak aing dulu Lailatul Qadar ka di bulan naon? Syawal. Ini salah aya bulan Lailatul Qadar bulan Syawal, Ramadan. Nah, ita muasaan mata ceuli ruta. Tah abah mah keur zaman di pondok keneh kaget dicerita abah di pondok keneh brak pondok muka kakula bebeja Masya Allah etalah tanggal 27 Ramadan belah dieuna keur diimah di dieu kabeh perasaan nana terakhir eta teh naon karang-karana jempol suku beureum diwudukeun ge barak-bak terus becaang lain beureum caang sinar kaget wuduna mah biasa kayaknya wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinar kaget eta lah malam tanggal Lailatul Qadar ieu puasa lah tah urang teh ti kuari gerege belajar ti kuari coba aya mah TV urang ka sisi-sisikeun geus ulah mun renyak-renyak ganti gitu kede HP puasa ti HP bagus jago puasa HP bagi aya nu puasa ngomong teh naon teu set ka dieu geus kieu dikenal pe di ieu ge naon gara-garana di non di ieu naon motor klakson eleh motor ke eleh ya goblok budak terek minggu nyana tetep di goblok-goblok kayak kieu mobil titit enar ke tengah kenal mah tolol eta kuari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala tah lamun hayang urang puasa anu mantep ulah hayang nyawa coba awak urang teh bebe jaga pemajikan kakak nek di jero kamar we keluar zuhur keluar asar ke keluar maghrib nya bo kak asana kakak jadi putih kayak kieu kak
Seolah sok itu atuh ka aing. Sugan bae kula rada resep kakak hideung. Bukan aing kitu bae warna putih, kos ayam negeri kan putih kana. Tah, urang aya ngajajal coba kos kitu tah. Tapak ngaranna puasa teh. Jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam, nomor kedua di samping teu dahar teu ginum teu jima teh muasaan anggahota disebutna puasa khawas. Aya deui puasa khawasil khawas, puasa khawasil khawas mah puasa make kolbu. Selalu ingat ke Allah. Nya nama batalna lamun teu inget ke Allah batal. Asal teu inget ka Allah batal. Iyalah para mursalin, para nabiin heset kos kitu mah. Nah ieu puasa khawas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal, khawas ngaranna. Ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal. Nah teh kos kitu. Urang mah mun dahar batal, mun nginum batal. Dan dibere tabah. Adapun tanggal hijina menurut hisab ieu ambalaya tuh. Menurut hitungan cek ahli epimeris jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu tahing 27 Mei 2017 dengan ketinggian hilal 8 derajat 56,45. Mun diceritakan panjang. Nyukom sami jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu pahing 27 Mei 2017 adalah pada hari Sabtu, tinggi hilal 8 derajat 59. Badiatul misal sami jatuh pada Sabtu pahing, tinggi hilal 8 derajat 11. Fatra'ub al-Manan jatuh pada Sabtu pahing 27 Mei, tinggi hilal 7 derajat 4 dakiko 21. Salam. Syamsul Hilal jatuh pada hari Sabtu pahing, itu tinggi hilal 6 derajat 59. Luhur. Nurul Anwar 8 derajat 27. Sulam Munairen ialah karangan Syekh Mansur jembatan 5 dipakai anggaran setiap ulama salafi masih kada makakeun hisab anu ijma'na adalah malam Jumat. Panjang mun dicaritakeun lantaran ieu mah alalakur bae teu dicaritakeun panjang-panjang. Tinggi hilal 7 derajat 20 dakiko. Jadi gede naon kitu garana bulan teh. Geus ieu mah teu kudu dicaritakeun, insyaallah puasa urang bakal rempang teh rempung. Bakal rempung. Dina poe Sabtu lebaranana adalah hari Ahad. Berarti orang puasa 29. Sabtu Minggu Senin, Selasa Rabu Kamis, Jumat Sabtu. Minggu orang lebaran. Darjatnya tinggi sarua bae. Tinggi sulam menang 3 darjah. Kemudian kitu epiwaris menangna 3 darjah sarua bae deui. Kemudian kitu Jokom sarua menangna 3 darjah sekian. Kemudian Badiatul Misal menangna 4 darjah malah. Kemudian Fatra'ub menangna kitu 3 darjah kemasekian 38. Luhur Syamsul Hilal itu tinggi derajat hilal 3 derajat 43. Nurul Anwar sami 4 darjat malah. Ieu mah keur carita Sulam Munairen adalah jatuh pada hari Ahad ke lebaran. Urang puasa 29. Insyaallah lamun memang ru'yatna pemerintah sesuai jeung aturan urang puasa bakal bareng. Andai kata pemerintah mengumumkan hasil ru'yat teu akur, dipersilahkan untuk mengikuti pemerintah
jang simkuring kuring we insyaallah dek make hisab Sabtu. Adapun bapak-bapak ibu-ibu tunggu pemerintah engke pemerintah ru'yatna poe naon persilahkeun ulah kudu bingung-bingung ibadahna lain ka pemerintah hanya ngumumkeun mun bener nyana menang ganjaran mun salah tanggung jawab jaga di akhirat janyana naga tetep ibadahna ka Allah. Kula geus boga keyakinan sorangan lantaran ngaji nyawa si aing ngaji ya aing ngaji tuturkeun aing ulah ieu jang aing we sorangan tutungtur sama aing bae ieu aya merak keur ngejere bebeng ieu tah jadi kula lantaran atuh loba wasiat-wasiat geus udah caritakeun ku situ teu bagus dek make hisab sulamun nairen tanggung babarengan jeung ulama di dunia urang ngadoa bae wahsyurni fi zumratihim terus datang ke akhirat dek bareng jeung ulama nu bener dek dituturkeun di samping kitab-kitab nu lain ulama geus ngaikrarkeun hayang make sulamun nairen bareng jeung Ki Mansur sakitu bae. Ente dek milu jeung Amerika los, dek milu jeung Prancis los, dek milu jeung Inggris legeg sia. Aing mah dek milu jeung ulama bae. Geus sakitu. Ulah ngaharuan ka aing. Engke ke dieu di ais ku Syekh Mansur, ini anak emasku ceukna teh. Aja Pendi, jangan solo lu. Ngapain ikutin gua lu? Sono lu. Sama Wilhelmina lu sono. Isig orang ke di akhirat tahun gitu-gitu geus tanggung bobolokot milu jeung ulama geus beres sakitu we konsepna beres teu kudu milu jeung kula tujuan pemerintah poe naon eta lah nu kudu dituturkeun jang ente di cenah kula beunang milu ka kiai we ulah sok iluna na ulah saksa ilu da ulah geus ka aing ka sorga cuma diajak paing bahasa kiai so amat ka sorga je atuh sorga nu Allah aja aingna milu jeung ahli sorga teu beres ja kawali cinta katuan Syekh Qadir cinta katua Maulana Hasanuddin cinta kabari kakarak balik ti zarah-zarah ti wali-wali nyana nyahoeun ye Syekh Mansur make kitabna atuh geus teu kumaha boga kayakinan lamun teu yakin keneh bakal diajak ku nyana atuh ulah milu ye aing mah boga yakin milu geus gege digawe tah hayang dikitu-kitu perebut ke wali ieu kadieu ish ulah perebut urang babarengan ayo bareng aya nu rek milu saya teh ayo ulah kebal-kebal jana ge tetep diajakkan di tukang ieu mah keur carita hisab mun dicaritakeun panjangan darjana tinggi datang ka dibere cara-cara ru'yat jeung bulan-bulana geus aya sagala rupa ka mana ngujurna belah mana ayana mun ru'yat neuleuna ka ditu apa ka ditu atuh geus aya sagala rupana. Nah ieu mah keur carita luhur derajatna maka teu kudu dicaritakeun panjang-panjang insyaallah asana puasa bareng lebaran ge bareng ge nu akur jeung hisab jeung pamarentah ja aya anu kakarak 15 poe geus lebaran. Aduh jarang lebaran teh heula bae. Lain deui teh urusan kos kitu bae. Ieu mah lebaran urang. Di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade. Urang wajib ngaluarkeun zakat saurang sasok sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah. 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang. Cenah urang ayeuna mah tambah bae geus urang mah belajar ibadah salah. Ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur. Geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meuli beasna. Lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang, ngajak kata di Semarang ulah di dieu. Lamun hendak balik ka Surabaya, ngajak kata di Surabaya. Sehingga dek, abeh mantep ya ibadah ya.
Ulah sok aja diomong-omong, ngontrak di sini, zakat di sono, naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama. Sok aja dihaharuan batu dek ibadah bener. Ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini. Atuh ngising mah deh bandem dihanap ka zakat mah lain deui. Macem-macem. Ibadah da kos kitu tadi mantap kurang mah ieu. Kula mah nyaritakeun nu mantep dek balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok diterima ku kala nu endek balik di imah ngazakatna ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masraf zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah segala kamu sholat segala kamu masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jang supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aja ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu majelis salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majlis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodo kula mah ngabejakeun doang kula mah hayang henteu dibere tilok henteu kula mah hayang ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah salah bae ieu keur carita ngaji padi mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majlis mustahik zakat kiai di Persa Marenda menang di zakat kadang dia ngarenjak betungtung nama ini kudu jelas mustahik zakat masam ada 8 nah fuqara masakin kemudian mu'allafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese ieu mah keur carita adapun ditangempung ku pemerintah kemudian pemerintah nyalahgunakeun tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun henteu kula mah teh ayeuna ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu salah teh kos kitu tah salah bae bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah. Aya badan amil zakat ditampung, mantep. Gua ge setuju jasa. Setuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa berapa fakir miskin, mantep jasa. Udah sok aju salah guna. Ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas, Cipudoli mah embungeun atlas yang BHS bae. Malah mah yang tamer dua deui nya nama hayangna. Ulah ti zakat ulah ti zakat ulah ya kan deh beda ada sosial seje ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ieu sakali deui emas mbak endek zakat nu endek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep supaya mantap ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar bae. Saya RT na teh, nih uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah. Mau ngezakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula. Gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi. Supaya orang mantap. Orang kan kayak aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos kitu. Mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ieu. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada orang ngeraung kos kitu kukuda dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia. Kayak aing mah Masya Allah Karim
urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman ku nya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun teu. Ieu mah jang kebutuhan urang. Sehari-hari eta hadam wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib ngazakatan ka urang, teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta aing dipencet ke lain keluar duit tai aing keluar itu boga tah cek pamajikan kak ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang jang zakat ti sia bager tuh kula teh saha agak satu tah jadi geus dibere arak dizakatkeun kos kitu teh kaayana masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib kawajib anu dijanapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolotna teu kawajiban urang jaya bapana ieu supaya jauh supaya ke orang bolak-balik bae ngajakat ka pamajikan ngajakat ka salaki sage ka pamajikan nanaonan mending diliwat habak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkul nya sanajan geus ngelingan hungkul supaya orang mantep ibadahna nu boga kuat Allah pentalah kekuatan ka Allah anu boga seger Allah pentalah kasegeran ka Allah anu boga sehat Allah pentalah sehat ka Gusti Allah mentak urang hahampuraan heula ka dulur-dulur terutama kula di dieu boh kula manyunya sok sompral sok lalagaan besi anu kasinggung besi nanon kula mentah berteu maksud sama sekali sunggang singgung teu maksud nganyerikeun sakadar nyairkeun supaya hate bisa narima ieu papatah-papatah ti Gusti Allah eueuh maksud geus andai kata aya nu kasinggung kula hampura lain kula bae keluarga kabeh adik-adik kula sakeluarga kabeh ieu nu araya di dieu hampurakeun kula geus teu kudu dipenta deui insyaallah ngahampura kakabehan nu jelas urang silih hampurakeun salah pasti aya tapi urang silih bebaskeun kemudian urang silih doakeun mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat mudah-mudahan urang kabehan dibere teger mudah-mudahan puasa urang dibere kitu seger kemudian ditarima ku Gusti Allah di akhirat orang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Satajan urang neraskeun urang bacakeun heula Fatihah ka hiji Haji Ummu Kulsum. Ti haji haulna malam 9. Haul Abah malam 9 urang lebaran Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu anu Senin. Nya urang puasa teh poe naon? Urang lebaran Minggu, Senin tan nyawaran, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu beres tah, Minggu malam Senin. Nah, berarti Minggu, Senin malam 9. 9-nya hiji Ummu Kulsum ngaji minggu kedua. Urang lebaran Minggu kahiji, ta minggu kedua. Jadi panjang. Alhamdulillahirabbil alamin.
sakitu pengajian tina guru urang, mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.